kalau dibalikkan ku salaki sia COD wae nyangu jawab Allah kahayang maneh gawe COD wae nyangu anjay bieu mah getihan pakowo sia gawe naon ngaheulakeun we senam aya poe Jumat di desa make lejing menang COD paingan kuwu tara balik-balik meureun di desa loba kijing baheula mah dilamar ku Mang Entis teu dae aing milih ka sia ayeuna aing balangsa naon boga bal salaki kitu patut kumaha tah salaki pagaweanana indung kepala lindung iung aki-aki ngala belut kaduhung aing kaduhung gablog salaki kanu burut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi was salah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladi.
Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, guru-guru urang nu hadir dina wengi ieu oge anu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sehat sapapaosna, barokah ilmuna, barokah yuswana, oge barokah turunanana. Ais pangampi indung lembur bapakna desa pangersa bapak kades atanapi kuwu miwah reng-rengan pengurus desa. Muga-muga aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa dina ieu wengi dina acara tasyakur walimatul urus Ananda Susanto miwah Nur Jannah mangrupikeun panganten baru disaksikan ku panganten bari. Ari si itu mah baru ngah, ai urang mah baringung. Tapi sanajan bingung-bingung ge ari kumpul jeung dulur mah sarua bingungna aya batur. Ku hal sakitu urang doakeun ieu hajat Bapak lah eta mudah-mudahan Bapak Wartono miwah Ibu Wartono ameh tereh maksudna gitu, daripada aing kudu nanyakeun deui lila ibu saha, ibu gerus, ibu erus. Eta mah jiga sok parkir teh erus gitu. Oh terus eta mah heeh. Pangarsa Bapak Wartono miwah Ibu Rus, mudah-mudahan ieu hajat aya dina pitulung Allah. Sarerea nung hadir, sarerea anu sumping dipimpin ku pangarsa Pakuwu kabehan menang pitulung Allah. Hoyong kenging pitulung Allah. Man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqo wilayatullah. Saha jalma anu nikah karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun karena Allah, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Leutikan treble na aing asa ngomong di jero guha. Oge ngahaturkeun nuhun ka pangarsa pun guru pun raka master of ceremony anu parantos maparinan waktos kanggo pribados. Mudah-mudahan pangersa pun guru pun raka sehat sapapaosna kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh sadayana anu hadir dina ieu saah Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani sumping ka ieu wewengkon lembur Sukajaya. Mudah-mudahan kacandak soleh ku kasolehan urang dieu, kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu. Sebab ari suka mulia mah atuh bari nyorongot atuh. Sebab ari Sukajaya mah geus kasohor daerah Kuningan di dieu mah Tegal santri, Tegal kiai. Jadi urusan ngaji mah insyaallah teu kudu diragukeun deui. Lantaran gaungna keluar urang Sukajaya mah geus kanyahoan, karena urusan ngaji mah teu kudu diomong. Karena urusan ngaji mah urang dieu mah heuh kitu ngaredul. Henteu buktina peuting-peuting wayah kieu can sarare rek ngiring pangaosan. Muga-muga ieu lembur sing jadi lembur nu barokah. Iya mah katut pangaosa Pakuwu nage hadir. Ieu jalma lain jalma samanea. Ieu teh jelema dua manea ieu teh. Sebab manehna teh nanggung jawab dua tugas, hiji memeres kulawargana, dua memeres lemburna. Mantak lamun Pakuwu wae ogenan hadir, piraku urang dieu teu hadir, era ka Pakuwu atuh. Surga itu luas guys. Tentu bukan hanya milik Pakuwu seorang, betul? Kita semua pun berhak untuk menikmati keindahan dan kenikmatan yang ada di surga. Tentunya kita bersama-sama fastabiqul khairat insya Allah. Numawi pribados sumping ka dieu teh
ti wewengkon Maleber, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Linggih ka dieu teh lain rek ngawurkeun ilmu tapi rek silaturahmi. Kumaha ditampi henteu. Nu kaduana abdi sejak nohonan pangulem sebab abdi teh tos 2 kali nolak ieu teh lantaran ayaan teh ageun. Tapi katilu kalina alhamdulillah nu di Sukabumina batal. Dasar milik pangarsa Pak sa tadi teh oh si eta dasar milik Pak Hartono. Iya nu hajat mana Pak Kubu ngomong-ngomong nu hajat nu mana iya aya lain kuna non Pak Kubu aing masuk hariwang lamun nu hajat eueuh teh kadeuleu aing sok hese balik nu geus-geus ge ih erek saha salaman engke erek salaman ka ku ceuk ku aing teu ka PHP-an sasalaman ka MC ih kula mah ngurus acara gitu matak imam mana nu hajatna tah ka dieu embong aing teh eueuh mah tah ka dieu laju pangantenna nu mana deui lah monya nu eta mah tah aya pangantenna aya nyaring kajeun teu ka dieu ge aya nyaring mah atuh ngeunah wae urang mah di dieu ngaji eak-eakan mehna mah di jero emplut-emplutan haram jadahnya bo nu kadua abdi sumbing ka dieu teh nohonan pangulem sebab ari diondang mah wajib datang gitu cek model ece ayeuna usum nu hajat heeh diondang kudu datang rek aya rek eueuh keur nyambungan datang bo ondang pan biasa bulan haji mah sok usum naon usum hajat loba nu hajat kawin jeung sunat hayuh wae betul loba nu hajat kawin jeung sunat ngamplop mah pasti hayuh wae karek kamari tas ondangan ieu geus datang deui loba nu hajat musikan atuh teh bo arek datang eueuh jeung nyambunganannya eueuh jeung ondanganna rek ngamplop 5.000 geus pan menang sabulan diaromongkeun heeh ari teu nyambungan pan era urang heeh ari nyambungan eueuh panyambungna ondanganna betul tah matak sing gorde milik urang dieu mah tur barokah geus boga milikna sing aya nasib jeung nisab jarah ka tanah suci amin ya robbal nu katiluna abdi mah pakuwu aing bisi molor ieu aing mah nu katilu pakuwu lain rek ngawurkeun ilmu abdi mah ka dieu teh rek ngahibur nu hajat sebab ari nu hajat mah eta teh balueng loba sagala kaemutan sagala kapikiran sagala can kabayar gitu emang ece nyaho ieu tilu itu mula tuh tenda nepi ka dieu tah encan ieu tukang sound system deui habada nu menak sang di dieu coba tanya nepi ka dieu ka ditu tak eta tenda ka ditu ieu pelaminan sagala heden kieu coba pikiran habada nyukna mantak ieu mah abdi mah pangersa rek ngahibur moal rek ngawurkeun ilmu sebab di dieu mah geus mahi sagala rupina kiai aya di dieu ustad aya di dieu santri aya di dieu mantak geus teu mika butuh ka pihak luar cukup nu aya di dieu guru urang masagi keur ngalalempeng hate urang dieu tinggal daek bantuan atuh ce tinggal daek tahu kitu nu kaopat pakuwu abdi mah ka dieu teh salieun teh ngahibur teh nya hiji tadi teh silaturahmi nu kaduana nohonan pangulem da wajib datang nu katilu rek ngahibur pangrasa Soehartono sa hah bapak eta heuh nu kaopat nama atunya lumayan
asal urang daek silaturahmi neangan eta neangan dulur insyaallah jalma teh loba dulur sok paku lobakeun dulur musuh naon musuh hiji loba teuing sobat 1000 kurang keneh matak ayeuna mah kadi terek neangan dulur da yakin balik di imah dulur teh yakin moal lengoh bakal dibere doa Aisyah duit wae tadi duit aing mah curiga nasabah Bang Emo kabeh ieu mah bo pan ngahaja ieu nu hajat manggil nu jauh urang Ciamis ngadatangkeun ka dieu ngahaja ameh urang dieu utamana ibu-ibu bisa sedekah cek aing ge lamun kaluar imah eta babacaan itu tak ieu mah hampura bae pakuhnya abdi mah rek ngahibur nu hajat utamina panganten da geus baluweng kitu tatangga anu babantu pisa minggueun Kang Ustad pan ieu tatangga teh urang ngaran jalma beunghar ku beungharna lobak libu kebon lobak teu kalebok angger lebah hajat lebah kieu ieu urang butuh kadulur jeung tatangga teh betul matak hirup sing akur jeung tatangga sing betul so kakak ayeuna sawah lega imah tingkat 2 mobil Toyota TV Toshiba jeung tatangga teu akur erek di barantuan moal aing ge nyaho ieu tatangga pisa minggueun kamari aya eta enah jeung entin ngalaan daun cau aya cek enah jeung cek entin ngareretan daun cau aya jeung mungkusan eta tadahareun aya deui eta cuwati jeung iis ngisikan bawang beureum jeung bawang bodas aya mae jeung itoh eta mengulekan eta katuncar jeung muncang aya matak eta tatangga nu saminggu babantu baluweng eta mah betul giliran abdi ayeuna ngahibur mudah-mudahan aya sasieur sabeunyeurun nyaangan hate sebab urang dieu mah alhamdulillah beuki sieur jeung beunyeur tas di mana atas si Mei jeung si Susanti bohong ngas ulah sadeu si Kiih ngas lain sugan aing jelema di ditu orang aya yang ngeluk bae nya eta euceuk diuk make ampar henteu di amparan lain kuna naon Pak Kuwu hariwang lamun bikang adek diuk kana taneuh bisi kacangna sirungan atuh ngaji 2 jam nyengcelek di ditu barang hudang kacangna rambay akar arek kumaha bo masih kuat mending terus rek meuli pemper heula rek terus oke lah kalau begitu di awal pertemuan ini Al-Fakir sengaja untuk datang ke sini bermaksud untuk memberikan kebahagiaan insyaallah dengan izin Allah kita semua mendapatkan ampunan Allah amin satu buah senandung sholawat untuk anda semua spesial untuk sohibul jahat spesial untuk sohibul hajat dan untuk kedua pengantin mudah-mudahan ini memberikan nuansa baru memberikan semangat baru untuk lebih semangat lagi dalam menapaki sunnah Rasulullah SAW dalam rumah tangga amin dalam satu kitab Al-Barjanji sering kita baca yang berjudul Sholatullahi Malahat Kawakib versi Dijmain Rabadik Tahai Rawahu Syahrukan.
bismil habaib fahazza syukru atau farqai Nabiullah khairul khalqi jam'a lahu ala manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib hada hadi surah bismil habaib fahada syukru atofar rakaib وملت بالهما ضربا وهنان إلى تلك المآلم والملائم وملت بالهما ضربا وهنان إلى تلك المآلم والملائم نبي الله خير الخلق جمعا له على مناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدى هدي سورة باسم الحبائب فهذا شكر أطف الركائب يا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pangarsa pakuwu raosen mana paraosanana ka dieu tenang ari nu hajat mah nyontohan wungkul gitu insyaallah pakuwu ge bager insya nanya ieu mah ai pakuwu bager atuh moal ge dipilih jadi kuwu lamun teu manan manehna jadi kuwu ge berarti engke urang buktikeun lamun nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean gitu tenang pakuwu mah tenang mehna mah engke heula rek meakeun udud heula kayak geus beak nyeungeut deui pan ya Pak Kowo ari seuri ulah bari peureum bisa ditaringgalkeun naros ka urang dieu emot ka zaman kapengker Pak Kowo munggaran nikah bunga henteu ece nalika ece anyar-anyar kawin bunga henteu aya di dieu anu tos 15 tahun nikah aya nu 20 tahun nikah aya karasa keneh bagjana karasa keneh henteu teu karasa apa yang kau lakukan Rosalinda
Ini yang merasa tidak bahagia berarti korban suami tidak bertanggung jawab. Karena rumah tangga itu adalah rumah yang penuh dengan kebahagiaan, wadah yang di dalamnya mendatangkan ketenangan, kasih sayang dan juga kebahagiaan. Hoyong bagja hoyong Pak tuh mata aing mah teh hayang nanya lalaki mah heeh, padahal deket jeung aing tuh atau ditanya kalah molotot ke aing lah Pak tuh rajin nembalan kos di leuweung heuy haram jadah pan cek urang mah kulannya ih wawuh ge henteu jeung aing heuy bo tuh dengein bekah cenah bo nah memang bangsa bekah ieu mah Pak anggar apa kebo gitu hoyong bagja hoyong urang Sukajaya anu sayang saha jalma anu hayang bagja dunia akhirat sok teangan jalan jeung paranti paragina nyuk curug jalur sunah rasul anu geus dipaurkeun ku pangarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhun pangarsa nuhun kela sakadapal ikhlas tapi ari ikhlas mah tambahan deui tuh moal kapati-pati jadi kuwu lamun teu bukti menyatakan itu eta kanu wawuh eta kanu teu wawuh mere komo kanu insyaallah anjeunna husnul khotimah aing mah lain ngadoakeun dareh paeh lain dasar area ge hayang husnul khotimah betul atuh pan biga aing kakar ge cerek diuk geus didoakeun paeh ku si itu bo pugu aing mah neuteuli mudah-mudahan teu kapati-pati urang kabehan maot sadayana husnul khotimah tujuan urang eta matak tugas istri dampingi suami sampai husnul tugas suami bimbing istri pimpin istri sampai menuju ridha Allah hoyong ridha Allah hoyong nah lamun urang neangan ridha Allah maka kudu apal jalan ulah bujang pakuwu urang dieu rek neangan jalan menuju Allah abdi pangersa angkat ti Ciamis bada asar hayang rek nepi ka dieu tah lamun teu dibere serlok ku pangersa pahari ngomong-ngomong pahari nah kamana ya abdi angkat ti Ciamis ba'da asar gitu angkat ti Ciamis ba'da asar gitu lamun teu dibere serlok ku pangarsa pahari teu dibere tanda jeung alamat nepi moal nepi ngan teuing wayah naon nepi na betul sementara aturan anu geus ditangtukeun acara peuting ieu teh jam 8 betul laras acara nu geus ditangtukeun teh sadarea apal jam 8 abdi sumping ka dieu jam 12 kira-kira nu boga hajat ridoeun henteu kira-kira nu hajatna ambek henteu ulah komo nu hajat ece teu mauran teu naon teu mantuan ngabiayaan ambek moal nyaho aing ge ece mantuan mauran nyumbang giliran teu kapake mau balik erek milu ngomong pasti milu ngomong di mana cenah eta mau balik leledak teuing wayah kieu karak datang arek ngomong kitu ngomong henteu bedil ku aing betul
Tapi lamun ridho urang dieu weh tangginas kieu wayah kieu geus datang di mana eta di mana betul balik aja teh ngarep cebrek pakuwu pokokna mah kartis ya ngerame naon eusina pokokna mah kitu weh. Jadi ngaji ibu-ibu zaman kieu mah ngudag rame lain ngudag kaharti urusan ngarti nomor 17 kade sing aya bawaeun sing aya bawaeun balik pek seuri tapi bari mikir kade bawa sing aya bawaeun balik oleh-oleh naon wae bawaan sedal batur bawaan ta tuh papais bawaan lamun urang dieu reka Allah urang dieu neangan jalan keur neangan ridho Allah maka Allah geus mere Sherlock 14 abad yang lalu. Mana Al-Qur'anul Karim. Quran jeung hadis teh eta teh jalan, eta teh adalah Sherlock lamun cek konteks ayeuna tanda alamat keur saha jalma nu hoyong nepi kana ridho Allah. Cek tadi ogenan ulah bujeng reka Allah neangan jalan reka dieu ge abdi lamun teu dibere Sherlock ku pahari ting nepi wayah naon urang dieu reka jarakata ka imah dulur teu apal alamat teu mekelan Sherlock nepi moal nepi ngan teuing wayah naon ngan nepi na teh meureun memeh nepi teh bekel beak waktu beak acara inti teu kaburu picarekeun moal urang hirup di dunia dibere modal ku Allah nu 63 tahun nu 60 tahun nu 50 tahun nu 70 tahun eta modal waktu jeung bekal ti Allah ku ece teu dipake bener-bener naon sebabna da ece berjalan di dunia neangan jalan menuju ridho Allah teh mapai jalan neangan ridho Allah teh teu make Sherlock teu mawa alamat teu apal tanda-tandana nepi moal teuing nepi teuing henteu mentak ieu urang kabeh nu hirup aya nu bakal nepi kana ridho Allah aya anu sasar kana bebendon Allah nu hayang nepi kana ridho Allah pake alamat jeung tandana mana Allah geus ngawurkeun 60 ayat 6666 ayat eta teh kabeh oge jalan menuju ridho Allah eta teh geus dibikeun ku Allah 14 abad yang lalu melalui Kanjeng Nabi diwariskeun ka para ulama tinggal urang daek ngaji nah tuh matak sakumaha ece resepna penting ieu ngaos jeung abdi sono ngaos jeung abdi punten 1000 kali punten nu kudu dipinuhan majelisna dituturkeun pituah jeung nasehatna kiai satem eta nu gedeg naonana jasana jeung nu kudu ku urang dimulyakeun mah eta da abdi mah ka dieu sote da diondang ja aing kamari lewat ka dieu jauh nu nanya atuh teu butuh lain teu apal teu butuh matak urang dieu teh sing boga rasa ka saha ka akia ka kiai matak sepanjang di dieu aya madrasah aya lembaga aya masjid aya pasantren kudu syukuran eta teh wadah paragi urang neangan cacaang supaya urang dina nyukcruk jalur menuju ridho Allah teh teu loba salah teu loba nincak salah teu loba pungkal pengkol sok ece erek ka Jakarta da teu nyaho unggal pengkolan kudu nanyakeun unggal simpang kudu tatanya leres ari makel Sherlock mah teu kudu tatanya tinggal tuturkeun we ka mana arahna betul leres teangan nu rumah tangga anu neangan ridho Allah teangan jalanna pake tanda-tandana Allah geus maparinan 6.660 ayat ayat teh ibu bapak bimakna hiji alamat dua tanda tilu ciri naon cenah hiji dua tilu bahkan Allah
ngucapkeun eta bahasa ayat teh nepi ka 64 kali. Kecap ayat disebat ku Allah. Wa min ayatihi, eta kecap ayat teh dina Quran disebut 64 kali. Percaya henteu? Percaya teu? Mending percaya daripada kudu ngitung. Lila pengangguran teuing dihitung dibaca getara sakalina dibaca pan ngadaguan nu paeh pan aya di imam mah eueuh kakarak taun kakarak muka jilid a'udzubillah minal shadaqallahul adzim sangha sakali tamat teh maca Quran di nu paeh bo matak hayu urang dieu hayang nepi kana ridho Allah pake naonna tanda-tanda kebesaran Allahna nu make tanda-tanda kebesaran Allah keur jalan hirupna yakin bakal dugi kana ridho Allah. Kawas urang menjelajah di mana di leuweung geningnya keur zaman camping eta teh naon tapakuraneun paku nu camping geuning nyieun rute nyieun jalur aya tanda centang aya tanda cakra nu cakra tong diliwatan nu centang liwatan naon bedana jeung Quran nu wajib ku urang lakonan nu haram ulah dilakonan nu meunang pek lakonan nu mubah nu teu meunang ulah dilakonan naon bedana urang jeung leumpang di leuweung nempo cakra jeung checklist sepanjang urang nuturkeun tanda anu geus ditinggalkeun ku nu nyieun insyaallah urang bakal nepi kana tujuan tur salamet. Ya karti henteu ieu hah gitu. Cek Allah begitu jalma erek nginjem duit kanu haram cek Allah cakra teu meunang liwat teu meunang maksa urang dieu wayahna kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau kami tidak melunasi kami akan ngukur kebon. Bo, semakin kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran semakin terang benderang jalan menuju ridha Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Pertanyaan anak, sudah sejauh mana kita mengambil tanda-tanda itu? Sudah sejauh mana kita mempelajari tanda-tanda itu? Padahal cek Allah saha jalma anu berpegang teguh karena tali agama Allah, saha jalma anu berpegang teguh karena Al-Quran jeung sunnah caang jalan hirupna salamet dunia akhiratna. Ngan urangna nu memang anu teu nganggap penting naon cenah ce urangna anu teu nganggap disangkana Quran teh paragi nu paeh wungkul. Disangkana Quran teh paragi bacaun jeung nu paeh wungkul padahal eta teh pedoman hirup. Lamun urang dihayang nepi kana ridho Allah tur salamet maka pake ayatna tanda-tandana insyaallah urang bakal salamet rumah tangga bakal jadi ganjaran sapapaosna. Kenapa dalam rumah tangga ada yang merasa tidak bahagia cenderung merasakan angin neraka daripada angin surga karena tandana teu dipake. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri. Pak Allah teh nyiptakeun pasangan hirup urang tina jenis urang sorangan. Kabayang akang lamun dikawinkeun jeung embe? Kabayang teu? Sok Bo, kabayang ece dikawin ku bangsa jin? Naudzu. Maka Allah nyiptakeun pasangan hirup urang tina jenis urang sorangan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah anu notabene keayaan eta tulang rusuk teh kondisina bengkok. Naon cenah? Naon cenah?
matak awewe mah makhluk bengkok. Sok gerak ku bapak ajak badami daripada ngarti kalau karambai cimata. Betul? Bengkok jeung ceuk Kanjeng Nabi eueuh deui nupang bengkok-bengkokna nu aya di awewe teh mana? Ieu naon? Biwir awewe. Sok lain susurung kuyan jika gaang atunya. Saking sopana orang dieu mah nya. Sok awewe mah kunaon disebut bengkok, sok tingali ulah komo batur salaki nage daekeun ngomongkeun. Naon malotot ka aing? Da heueuh ieu. Sok. Giliran salaki salah. Lamun salaki salah di mata pamajikan eta kajadian sanajan geus kaliwat satahun lebah salaki salah mah diomong-omong deui. Moal pohoeun ieu. Tuh dasar lagi ada heuh bapak sia mati baheula lagi kitu. Gitu. Laras teh bo? Awewe mah kitu paku ulah komo lobaan kawas kieu recet. Duaan awewe ngariung da saheng atuh. Betul? Awewe ulah komo lobaan duaan ge saheng. Idalah aya Ceentin jeung Cewati. Sok bari babantu dinu hajat kumaha cek Cewati teh? Eta ku Cewati jeung Ceentin ge saheng datang Cu Iis. Saheng Ustad. Tuh sareuri korban nama adalah pelaku nama adalah eta. Ngeunah ece sareuri pamajikan aing mah di imah eraeun ieu. Aing ngapalkeun ge aing 3 minggu eta. Ih, bara kayane gampang ngahibur jamaah gitu. Oh, aing ngapalkeun ge 3 minggu. Melan aing ditepak ku pamajikan. Nu kitu-kitu diapalkeun cenah teh. Eueuh gawe kikituanan pamajikan. Di bejaan mah ku aing cicing ca aing piduwiteun eta. Bo mana tanda nu kudu dibaca teh? Cek tadi dina Quran surah Ar-Rum ayat 21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Saha jalma nu hayang bagja dina ngalaksanakeun rumah tangga, dina ngajalankeun rumah tangga minimal kudu mesakan, kudu mibanda 3 faktor. Hiji sakinah, 2 mawaddah, 3 rahmah. Disingkat ku urang dia jadi samara. Naon cenah? Samara. Naon cek? Samara. Urang dia ngangen kangkung teu make samara ngeunah teu. Urang dia sok ngoseng toge pira kadar toge jeung teri teu make samara ngeunah teu. Pira kadar gendot tapi di samaraan ngeunah teu. Ngeunah make samara teh mana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Naon ai sakinah? Sakinah adalah, do you know sakinah? No. Anjir, ku know cenah. What the meaning is sakinah? Please don't smoking. Ai teu mere aing mah. Terang ibu sakinah naon? Aki-aki geunah. Ih,
aneh ilmu orang dia beki aki-aki paingan aing sapanjang jalan nempon aki-aki eueuh oh beak di daharan ku si eta tah sakinah teh ibu kebahagiaan yang menenteramkan hati nah cenah cek ngomong ngomong kebahagiaan yang menenteramkan dengan adanya sakinah dalam rumah tangga kita Kang kita semakin tenang hati semakin tenang ibadah semakin dekat dengan Allah hadirna sakinah dina rumah tangga urang itu membawa kita lebih dekat dengan Allah dan moal aya jalma aral deket jeung Allah moal hoyong tenang hoyong majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah saha jalma nu hayang hirupna tentrem tenang maka sing daek indi ka pangajian neangan ilmu yakin jalma daek neangan ilmu daek ngaji daek tolabul ilmi bakal dibere katenangan hirup cirikeun pakuwu lamun aya jalma gigirin urang keur ngaji he keur nundutan tong digerewahkeun tong diganggu eta teh geus meunang katen dolo salaki euceun di masjid geura kakareki cok khotib ayyuhan nas saking naon tunduh woi hoyong tenang lamun urang dia hoyong tenang bawa sakujur badan niat karena Allah rek ngajalankeun nanjeurkeun katakwaan ka Allah subhanahu ketenangan hanya bisa diraih oleh ketakwaan ibu boga duit memang ngerasa bagja tapi duit bukan menjamin kebahagiaan bukti nah nu loba duit loba nu paeh nu cerai loba nu gering loba jadi duit teu bisa ngajamin kebahagiaan ketenangan moal duit moal bisa ngadatangkeun ketenangan bagja heueuh tapi aya batasna tapi untuk ketenangan moal bukti nak nu loba duit justru anu gampang jangan ya lamun nu loba duit bakal ngajamin ketenangan rumah sakit moal pinuh dulu rumah sakit gede VIP pinuh kuno garering betul lamun orang dia hayang tenang bawa sakabeh anggota badan karena ketakwaan dengan kita melakukan ketakwaan menjalankan ketakwaan kepada Allah maka insya Allah hirup rumah tangga orang bakal tenang salakina takwa pamajikanana takwa anakna takwa tenang rumah tangga kawas gitu nu kumaha takwa teh ceuk ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah indung bapakna ngalaksanakeun parentah Allah anakna oge ngalaksanakeun parentah Allah indung bapakna ngadegeun salat anakna oge ngadegeun salat rumah tangga kawas kieu bakal ngahadirkeun ketenangan katentreman dina jiwa maka urang lamun hoyong tenang mari kita sama-sama upayakan menjadi pribadi yang bertakwa ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun supaya urang daek supaya urang mibanda ketenangan hoyong ibu sakinah milik Allah dua mawaddah naon ari mawaddah teh adalah kebahagiaan yang diliputi diselimuti oleh kecukupan rizki naon cenah kecukupan rizki kecukupan harta bahagia dalam rumah tangga
adalah diliputi oleh kecukupan harta. Da rumah tangga lamun urang teu ditopang ku harta rek barang dahar ti mana, anak sakola ti mana, barang pake ti mana, nutup aurat kumaha, leres kitu. Mata ketika seorang suami dia bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahiriahna termasuk kebutuhan batiniahna, insya Allah eta rumah tangga nu kitu disebut mawaddah. Aya lalaki barang dahar beuki ngopi kudu dikaulaan, sagala kudu sodorkeun, pagawean nambuyuk juga lak baseuh aya. Usaha atuh paja barang dahar kudu, anak kudu sakola sagala rupa kudu jajan, nyaho anak sorangan pan beuki jajan. Betul? Kumaha cek ece aing mah hajakal baheula kawin jeung sia. Mohon aing baheula basa dilamar ku Mang Endits. Aya Mang Entis aya. Baheula mah dilamar ku Mang Entis teu dae aing milih ka sia. Ayeuna aing balangsak. Naon boga bal salaki kitu patut. Oh, kumaha tah salaki pagaweanana? Indung-indung kepala lindung iung, aki-aki ngala belut, kaduhung aing kaduhung, gablek salaki kanu burut. Maka da urang sholat ge moal ajeg lamun beuteng lap, maka perlu mawadah, perlu sakinah, perlu mawadah oge perlu. Da teu kanyat urang dieu sholat teh Allah. Betul? Teu kanjat urang teh ibadah bari lapar teu hade. Betul? Nu katiluna rahmah. Naon ari rahmah teh? Kanyaah, kadeudeuh, kasih sayang anu lahir jorojoy tina hate sanubari anu bersih, teu nempok beungeut salaki, teu nempok waragad pamajikan, tapi nu ditempokna adalah baik agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadaka. Ketika engkau memilih pasangan hidup karena dia baik agamanya, maka insya Allah niscaya kedua belah tanganmu akan selamat dunia akhirat. Matak cok 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 cok. Kahade salaki teh nempok salaknya ka salaki teh ulah nempok pamerekna, ulah nempok jabatanana, ulah nempok kadudukanana, tempok naonana bagus agamana. Akang oge nyaah ka pamajikan ulah nempok fisikna, fisik mah bisa robah, tapi naonana tempok karena kataatanana. Semenjak ijab qabul dilakukan terhitung sampai hari ini 15 tahun istri kita bersama kita, Pak. Mereka tahu belang kita, mereka tahu kelemahan kita, dan mereka tahu ketidakbecusan kita dalam memimpin rumah tangga, tapi mereka masih percaya kepada kita untuk memimpin rumah tangga. Mereka tidak meninggalkan kita. Betul? Laras, Bu? Maka Pak, terkadang orang teh Pak kunaon deuleu pamajikan batur mah asa geulis heuh. Kunaon aya pamajikan urang sawilasana beungeut teh. Aya pamajikan batur mah asa ku geulis jasa. Aya ngaliuk ka pamajikan urang betekok. Kunaon sih? Jawabannya adalah nu batur mah diurus. Heuy. Geuning aya peribahasa mengatakan kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada halaman rumah. Itu karena rumput tetangga mah diurus, Pak, dimodalan. Nu bapak ge pamajikan lamun diurus mah dimodalan, insya Allah betekok nya tepati betekok teuing meureun. Nu urang ge sarua aya dimodalan mah, Pak.
Lah bapak mah pengen punya istri cantik aing modal embungnya. Ya kali istri bapak harus pakai tepung sajiku. Gelis henteu kriuk hooh. Bu, jawab. Mari kita bekerja sama. Oke? Tinggal jawab dong, oke? Bagian ibu nggak jawab? Dong, sing kompak. Engke heula. Pak, ingin istrimu cantik? Ngejedog heula. Ingin istrimu cantik? Modalin. Ingin istrimu baik? Ajarin. Ingin istrimu patuh? Lu ngejedog dah. Cukupin. Ingin istrimu solehah? Contohin. Sing tarik geura cok meh ho sing tarik beh kadenge eta kucelina sakali ho. Ingin istrimu cantik? Modal ngacetak aing heula-heula. Ingin istrimu cantik? Modalin. Ingin istrimu baik? Ajarin. Ingin istrimu sia di mah dong di mah digendir sia teh. Sok yakin aing mah di mah dong balik ka imah ceus salaki mana udang dong ka dieu. Kalau dibalikeun ku salaki sia COD wae nyangu. Jawab. Allah kahayang. Maneh gawe COD wae nyangu. Anjay. Bieu mah getihan pakowo. Sia gawe naon ngaheulakeun we senam. Aya poe Jumat di desa. Make lejing menang COD. Paingan kuwu tara balik-balik meureun di desa loba kijing. Maneh puguhan teh moal ngaheulakeun senam teu masarekeun anak asuh. Pugu maneh eta sok ngaheulakeun we ulin piknik bayar hutang. Pugu maneh ai ka batur bager ai ka dulur koret ulah kitu. Haruh aing asana aing lamun diondang 2 kali kadi stres aing mah ya. Rumah tangga lamun aya sakinah mawaddah warahmah insyaallah bagja tenang tentrem hoyong tenang hoyong tentrem hoyong. Maka lamun urang di hoyong tenang hoyong tentrem niatan Kang Susanto Neng Nurjanah niatan penting ieu dipimpin ku imam anu gagah, imam anu naon anu taat anu takwa. Insyaallah Neng Nurjanah akan sampai kepada ridha Allah. Yakin cobaan ku saha ku Nurjanah jeung Susanto penting ayeuna memeh duaan ngabobok ceng-celengan. Hati-hati Pak Kowo. Prediksi BMKG ieu di Sukajaya teh aya gempa lokal berpusat di Imah Mang Hartono dengan pusat gempa di kamar panganten kedalaman 17,5 cm
matak lamun Mang Hartono ngadenge rukat reket tong ibur mending nurutan megas. Itu gitu. Matak lamun hoyong tenang di dia hayang apal sakinah, hoyong ngarasaan mawadah, hoyong ngarasaan rohmah. Sakinah milik Allah, mawadah kepunyaan Allah, dan rohmah adalah sifat Allah. Temukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis, dan semua itu tidak akan pernah kita ketemukan kecuali melalui hampura be aing mah da bibir tekaup ieu tekaup telat manggih Indo Cafe. Lain dempok gerak ka dieu aing ngaji hayang rame Pak Hartono mah ai parab cai herang dolo. Disangkana aing teh meureun cupang meureun. Aing cak aing mah herang-herang kana mah hiji we atuh. Lu herang meh. Disangkana mau balik teh bagian Indo Cafe meureun. Gua hayangan kopi. Dah. Haram jadah ngajual aing dalo. Sugan teh aya awak gede mah wanian. Angger ngajual nu leutik. Aing mah nyeri hate bieu ge ngalewat. Pakuwo ngalewat ibu-ibu cenah ih geuning kiru hae teh leutik cenah. Jawab ku aing, "Heuy. Aing leutik-leutik di cabakan mah gedean." Sakinah milik Allah, mawadah kepunyaan Allah, dan rohmah adalah sifat Allah Rahman Rahim. Teangan ku urang jalana melalui Al-Quran dan hadis, dan kita tidak akan pernah menemukan semuanya kecuali di dalam majlis para ulama. Matak lamun di dieu aya pasantren, aya madrasah, aya majlis pinuhan keur neangan ilmu. Naon nu nyieun ece hese ka pangajian naon sok kolot urang ge baheula ngalaraji can aya listrik can aya cai baheula mah urang kudu nyampeurkeun ka tampian. Betul? Zaman ayeuna mah cai teh unggah ka unggal imah. Betul? Urang dia ngising ka mana baheula? Hah? Ka sawah, ka walungan, ka cai. Ayeuna mah di imahnya. Tuh baheula ge kolot urang tuh. Zaman can aya listrik ka mana mandina katampian ayeuna mah cai unggah ka imah WC baroga. Baheula mah ulah ngomong zaman ayeuna baheula ngising ka mana ka ditu kajarian ka WC 1 hektar leuheung beurang pangarsa palabah peuting ka heuy naon anteur aya kitu mules tunduh ih lalan. Kumaha cek salaki ieu sia lamun sieun ka tukang ka sawah geus bae ngising sisi hawu. Di mana? Sisi hawu. Cek pamajikan atuh bau kubur kelebu. Nyaan heueuh ke aing isuk nu miceun. Nyaan ka? Heueuh. Aing ngoboroah maneh. Jangankan engkau aku cintai, taimu ku cintai. Jangankan aku merindukanmu, micintaimu aku ridho. Nyaan ka? Nya sok ngising ka ditu. Ngan sia cek salakina. Lamun rek ngising beh hilir saleutik. Nah, beh girang aya tai aing deui. Horeng salakina ge borangan sarua. Gitu. Kumaha eta kuwu ge sarua ngalaman meureun. Penting-penting teh mules. Asa ku bararingung mun tengah peuting mules arek indit ka sawah sieun dipacok oray. Kumaha ceuk emakna? Ujang Asep
ujang ulah sok bingung gera nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batu. Oh iya di lembur naon ya? Hah? Sukajaya. Oh ting balawar penting-penting ti wetan ka kulon bulawar, ti kulon ka wetan bulawar, kaler ka kidul bulawar, di kidul bulawar. Begitu kuwu isuk-isuk rek mandi ngalewat pantangkal buah asa wawuh keresek teh. Buat aya aing eta. Woi, ieu di Sukajaya baheula beuting-beuting budak perang tai. Tah, ayeuna mah usum WC di imah, cai ngocor ka imah, alhamdulillah. Eueuh nu ngahalangan urang hese ngaji, kunaon jalma teu bisa ngalanjeurkeun katakwaan, teu nyampak elmuna, naon cenah? Teu nyampak elmuna, mantak urang kabehan kudu boga masdarul hayah, naon cenah? Ngomong. Urang kudu boga masdarul hayah. Naon masdarul hayah teh? Masdarul hayah teh adalah sumber naon cenah ce? Sumber kehidupan, syariatna cai, hakikatna ilmu. Teu mungkin ibu bapak betah di dieu lamun eueuh kopi. Aing nu menta si eta nu meunang. Nuhun. Jang, pentah heula duit ka ku sabarahaeun. Masdarul hayah teh sumber kehidup, syariatna dohirna sumber kehidupan teh cai, hakikatna ilmu. Rek pepelakan jadi kumaha bapak, tatanen jejadian rek jadi kumaha lamun eueuh sumber cai, sumber kehidupan. Urang dieu rek bisa amal soleh kumaha, rek bisa mimpin rumah tangga kumaha, rek bisa gawe taat takwa kumaha, rek menang ketenangan kumaha lamun teu boga ilmu. Rumah tangga dijalankeun kudu teu boga ilmu, loba pipaseaeunana, loba pi omongeunana, loba pi cerewedeunana. Tapi lamun dijalankeun kudu baroga ilmu, saeutik pipaseaeunana. Saeutik pipaseaeunana gede manfaat barokahna lantaran salakina sabar, pamajikanana sabar. Eueuh deui jimat rumah tangga mah kabeh diajar sabar. Macana ce? Jimat rumah tangga mah kabeh diajar sabar. Matak lamun urang dieu hayang ngamenangkeun katenangan, jadilah orang-orang yang sabar. Sedangkan jalma nu pantes dibaturan ku Allah teh nyaeta jalma anu sabar. Innallaha ma'as. Lamun urang hayang dibaturan direncangan hirup ku Allah, posisikan hidupmu dalam barisan orang-orang yang sabar. Insya Allah lamun urang netepan jadi jalma sabar, Allah bakal nyarengan hirup urang, insya Allah. Maka keur urang mendakan naon, mendakan kasabaran, mendakan katentreman, mendakan kabagjaan, moal bisa tanpa ditopang ku ilmu. Metak teangan ilmu keur nyaangan hate, nyaangan lengkah supaya urang teu salah jalan. Daek ngaji teh lain ameh pinter, ameh nyaho. Naon cenah? Daek ngaji teh lain ngarah pinter tapi ameh nyaho. Kama qala Priti Sinta wa Syahruk.
barito kana ngaji daikan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho esih jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho kudu panasaran mun hirup teh bodoh lamun hirup bodoh kudu alewo sabab ilmu mah henteu berat mamawan ku ilmu mah bisa ngalakonan takwa jalma barto kana ngaji daekan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho esi jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho alhamdulillah bo lamun orang tos nyampak ilmu disebut masdarul hayah nyata sumber kehidupan yakin jalma neule sumber kehidupan boga sumber kehidupan tatanceban teh insyaallah bakal jadi moal gersang leras tuh matak urang teh kudu bika butuh kudu boga perasaan butuh kanu ngaran ilmu teh insya Allah sebab ilmu teh paragi urang ngadeukeutan Allah ilmu teh paragi urang ngadeukeutan Allah numawi rumah tangga dilakonan ku jalma-jalma nu teu boga ilmu geura lain beuki deukeut rumah tangga teh kalaka beuki ngajauhan rumah tangga orang teh lain ngadeukeutkeun ka Allah tapi kalah jauh jeung Allah contoh salaki ngananjeurkeun rumah tangga mingpin rumah tangga teu apal ilmuna teuing ladang naon teuing meunang ti mana dibikeun ka pamajikan padahal eta teh barang haram atawa ladang haram dibikeun ka pamajikan lain teu nyaho ngan teu dipake eta teh pan saroje ngaracun anak pamajikan kartos ente mangkaning saur Kanjeng Nabi man akalal haroma pak saha jalma anu wani barang tuang perkara anu haram asot jawarihuhu sya'a wa aba saha jalma anu wani barang tuang tina perkara anu haram datiyahna haram naona haram cara ngalakna cara mentakna cara neanganana maka eta jalma energi nu dihasilkeun tina perkara tina barang anu haram teh sakabeh anggota badana daek teu daek cek Kanjeng Rasul bakal mawa maksiat ka Allah naudzu lamun aya salaki padumikeun kanu jadi pamajikan tuluy ku pamajikan teh dibikeun ka anakna di dalahar we ku eta kudua ku tilu jalma teh maka eta tilu jalma sakabeh anggota badana daek teu daek bakal maksiat ka Allah
paingan atuh paingan urang lamun ngadenge adan sok kaleket sok hararese nyamperkeun kanu adan sang huk hawe diajak ke pengajian ge loba alesan dipenta sodakoh teh sieun masyarakat batur meuli TV meuli milu TV batur nganjuk motor milu ngeredit motor giliran batur meuli sapi meuli tusuk sate padahal ai motor teh jeung sapi mahal mana kebo pertanyaan aing dengekeun jurig tak kieu aing ngaji jeung jurig teh motor jeung embe mahal mana motor tapi kunaon urang ngaluarkeun embe sekedar kurban satahun sakali teu kaduga lain teu boga duit iman anu teu kanaon iman anu teu kaduga urangna teu ngimankeun kana parentah Allah nganggap eta teh teu penting geura hitung ku hirup geura sarori mantap da urangna tadina wani ngadahar barang haram tuh urang nawani tadi ngadahar barang haram halal datiah nama lauk halal tapi eta teh ladang maok ladang nyokot ladang maling ladang nipu ladang batil maka eta di daharku urang teh bakal jadi energi negatif cek Rasul asot jawarihuhu daek teu daek anggota badana bakal maksiat sya'a wa aba eta mah rek daek rek henteu pokona mah kabeh anggota badanna teh yakin bakal mumpang we kana parentah Allah hese adan tinggal adan lain ceuli teu ngadenge padahal imah deukeut ka masjid kakak ai kanu jauh nepi ai ka masjid ngadak-ngadak setruk laras tuh da lain urang nu teu bisa leumpang hate anu teu leumpangna betul maka naudzubillahi min dzalik loba jalma anu dibere umur 70 60 tilu 50 tapi manehna lolobana lain ngumpulkeun ridho Allah tapi ngumpulkeun bebendon Allah kunaon maena hese-hese ting taat ka Allah sebab hatena poe ku kebul maksiat loba teuing ngadurukan maksiat dina hatena kebul poek eueuh teu katempo jalan-jalan acan keur taat ka Allah masjid tinggal masjid deket ka imah padahal kadenge kana ceuli Allahu Akbar Allahu Akbar kadenge ku ceuli dua makhluk perang hiji setan dua malaikat cek setan kumaha molon pan penting sia geus ngaji jeung kiru hai tunduh kumaha cek malaikat udang cokot sajadah kumaha cek setan molor siapan penting geus masang sound system capek ka aing mah karunya eta ka tukang sound system batur can araya si eta geus nyengcelek sorangan di dieu batur baralik bari dudahar si eta ngagologan kabel sorangan aya kakang bantuan teu ada rasa nagus mayar padahal mah teu kitu bantuan karunya ka ditu ka mobil tuh betul antara mubalik jeung sound system itu ada hubungan simbiosis mutualisme kami ini adalah saudara persahabatan bagaikan jin dan jun dalam menteri bantuan ku tukang sound system iya hajat Pak Hartono moal sukses betul nu ngaji bieu atuh moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system atuh pangarsa pun guru urang dirinya paparakat manehna urat beheung segala merenteng tukang sound ge teu cicing hayuh karakir ngatur suara hayang alus kana ceuli betul tuh Bu
Bu matak lamun urang ayeuna kunaon ya kunaon hese-hese teh ngalakonan perintah Allah tanya jawaban anak pariksa naon anak tuangan anjeun saur Kanjeng Nabi ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabad da'wati hei Sa'ad periksalah perbaikilah makananmu niscaya doamu akan mustajab. Ini satu jawaban ke urang kabehan kunaon doa urang seolah-olah tapakan kunaon ibadah urang seolah-olah tapakan tuh naon jawabanana ternyata innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi bu seorang hamba yang berani madang seorang hamba yang berani melemparkan makanan ke dalam perutnya walau lukmatal haroma sanajan ukur sasuap tapi eta tina barang haram maka eta katuangan haram teh ma yutaqabbalu amala arba'ina yauman eta tuangan haram teh sanajan sahuap ku akang dihuapkeun kana jero beuteung cukup jadi alasan keur urang kabehan 40 poe 40 peuting amal ibadah teu ditarima ku Allah. Eta ladak mang emok eta dibikeun ku teteh ka anak ku anak pake meuli loli pake meuli oh anak oh dibere duit ku ece pake meuli oh hei minumnya coca-cola ditambah coki-coki jajannya cocolatos paingan celina conge-conge batuk minum keramik oco nyambel sok oco nyambel cengekna menang nekrok di kebun batur tepira ukur 5 siki 5 siki mari doon meureun cek aja teu ngomong teu kumaha rendos be dihakan ku salaki dihakan ku anak cukup eta 5 cengek anu ku ece teu dipenta ridona kanu boga maka eta cukup keur ditolak amal ibadahna 40 poe 40 peuting walaupun hanya setegak akang hanya saloki ngan ukur saloki ngan ukur ngahaneutan awak supaya kelek muridang yeuh biasa geuning ai keur kumpul teh ngahaneutan heuh kitu tah angin nyaho ieu yeuh ngahaneutan cenanya saloki nginum nama 40 poe 40 peuting amal kakak moal ditarima saloki komo lamun 5 loki 5 kali 4 sabaraha 20 5 kali 40 berarti 200 poe 200 peuting amal ibadah urang moal ditarima oh sabotol saya eta mah 2 matak yeuh ulah sok kegayaan hirup mending hirup anjeun teh ngadatangkeun pahala keur kolot yeuh lamun rumasa teu bisa ngabales kahadean kolot ulah wani-wani maksiat tada teuing indung anu ningali anak wani ngaleguk nu kitu ngaleguk cai nu diharamkeun ku Kanjeng Rasul rek make beungeut mana akang ke nyang hareup ka Kanjeng Rasul rek make beungeut nu mana akang nyang hareup kanu jadi indung bapa aing mah teu hayang ngalahirkeun jalma model kitu kecewa pasti indung bapa urang pupeurieun keur hirup ku urang teu bisa dibales naonana kahadeanana geus maot ku akang der ngadon dipoekan kuburanana iya nyarekan saha aing sabenerna Bo
ridho ibu pepisah jeung salaki ridho. Kadang-kadang dina rumah tangga teh Bu, kadang-kadang dina rumah tangga teh aya masalah aya. Salaki teu bisa dituturkeun aya, salaki teu bisa nuduhkeun aya. Tah lamun aya masalah kitu ibu kudu jadi penasehat. Nah cenah apa? Nah nyaah ka salaki nyaah. Yo dangukeun. Loba iklannya. Nyaah ka salaki nyaah. Geura sakali-kali mah ece tempo salaki keur sare teh ceu. Osok ece ningali salaki keur sare. Hayang nyium teh hayang mabok. Yo. Sakali-kali mah geura teuteub salaki nu keur sare teh ceu. Geura. Eta salaki ece di luar keur gawe neangan apakah bentuk tanggung jawab kanu jadi keluarga. Kadang-kadang penting-penting di lembur batur kene nyamangnya. Oh tuh mohon. Kadang-kadang penting-penting di lembur batur kene. Kadang-kadang keur gawe keur usaha teh dicarekan baturnya. Kadang-kadang teh geus dahar teh encan. Encan sarua jeung aing. Disuguhan teh cai deui heuh. Heuh nya. Sarua jeung aing. Beda jeung pakuwu ti tadi ngagaram-gam wae deui lah. Kalau ada makanan di meja, di sini tidak ada. Kadang-kadang salaki ece teh bitu ban di jalan. Batur mah sare nya, ece mah jeung anak sare di imah. Menipulas menitibra salaki ngagugulung ban bocor. Betul. Encan dicarekan ku batur leres. Datang ke pagawean dicarekan ku dununganana leres. Ece mah di imah tinggal nampak. Nanya ka ece, "Oh, sok ece nganterkeun salaki kana panto?" Lamun salaki rek digawe, "Oh, sok dianterkeun kana panto?" Anterkeun. Ya, Cak. Lamun ece memperlakukan suami seperti raja, ingat ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja, ingat pasangan raja adalah ratu, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Jangan sakiti suamimu. Para istri tidak akan pernah dengekeun itoh. Seorang istri dia tidak akan pernah tahu nilai seorang suami. Kenapa? Laki-laki adalah makhluk indah yang Allah ciptakan untuk menanggung beban tanggung jawab. Laki-laki adalah makhluk indah yang Allah ciptakan untuk menerima tanggung jawab, dan setelah mati akan ditanyai tentang pertanggung jawaban. Nu ditanya teh salaki ece lain ece. Matak lamun awewe hayang asup ka surga, hayang menang ridho Allah, dengein. Listen to me, okay? What I talking about? Understand? Nah, kudu ngarti ece. Atau apa-apa dog atuh. Anjing dog, anjing lelempangan laladog, anjing diuk nagog, anjing cicing ngajedog, salaki teu usaha baled. Ece hayang nepi kana ridho Allah, teu apal ilmuna, tapi lamun apal ilmuna, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha, maka digerokkeun dibahasakeun ka eta awewe, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei awewe, cukup keur anjeun asal salat 5 waktu ulah kaliwat. Salat 5 waktu
ulah kaliwat asal awewe mah salat 5 waktu ulah kaliwat sanajan ece teu pernah duha sanajan teu pernah tahajud boro-boro tahajud ditempo pemajikan ditempo salaki ditempo mitoha sarua ngerek ngan eueuh huntuan apem sanajan ece teu pernah tahajud teu pernah duha tapi salat 5 waktu dijaga ku ece qobliyah ba'diyahna salat tasbih teu beuki salat tasbih teu beuki cek ece da kulila teuing eta mah eta ge nyorang kamari bulan 10 Saban teh geun erek penutupan eta erek menjelang bulan Ramadan kot kulila kot cengat tidak ku sami'ullah kuliyat eta mah batur mah itidas eta mah kuliyat teu beuki ece salat sunah nu sejen tapi ece ngajaga salat 5 waktu idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha ngajaga ece kana puasa Ramadan kamari nu kaliwat gara-gara head kodoan buru-buru hantem we nyeblak jaga puasa Ramadan sanajan ece saumur hirup teu pernah Senin Kemis teu pernah komo Senin Kemis nyaho aing ge aya tukang cilok mang cilok aya tukang cibol mang cimol aya cilor mang asaan cilor aya cilung mang cilung harianeun aya baso mah cilok aci cilung aci cilor aci make telur cibay aci ngambay pakuwu rupa-rupa eta dahareun kiwari zaman urang mah keur leutik pakuwu nya banyak paling ge kulub ganyong nya heuh kulub suweg heuh suuk beh dieu na rada aneh aya mewah teh geun rada mewah teh geun eta suguh naon gatot nya urang dieu gatot nu kumaha gatot aing nanya ka tukang son sinsem nyahuan tah henteu gatot nyaho gatot heeh dina sampo eta gatot di kumaha cara nyieuna di poe di hujan di angin ya keanehan gatot beuki hidung beuki cakial sok gerak purak gatot nu bodas da jagreg atuh teungeuna tapi eta pakuwu gatot beuki hidung beuki cakial teh matak ece lamun nu diimah teu cakial lain hideungan tunda dihateup ame ka hujan ka angin pak aing mah naon si jagreg kitu ka dieu urang poe heula ja sampo ge sampo sakitu jagregna di poe di hujan di angin mah cakial tuh rada anehnya ih zaman kiwari cilok aci cilung aci digulung cimol aci digemol cibay aci ngambay naon can aya pakuwu ciduh aci diseduh sok modalan tak barudak ngora cik dagang dia ka ditu ka Jakarta naon ciduh bang apa bang ciduh coba beli 2000 ece Senin Kemis teu beuki puasa Nabi Daud henteu asal puasa Ramadan dijaga insyaallah nu katiluna wa hafizat farjah ngajaga kehormatan diri ece jaga kehormatan salaki yo lamun aya masalah rumah tangga tong diuar-uar ka batur enah Siti encun mimin yoyo entin hei Wati Nunung Kokom aya cek Kokom aya si Eha aya Eha ulah kitu Eha Edah aya cek Edah ulah sok diuar-uar ka batur
mun boga masalah rumah tangga lain para gidi uar aur kabatur komo diupload karena story WA salaki dina WA diupload ngagoreng salaki dibaca ku tetangga dibaca ku batur nulungan henteu betul kumaha cek nu hewa puas lebok horeng sugan teh teu kitu baru horeng jero-jero nama kitu katempona we jiga nu heueuh nya baru teh kitu naudzubillahi min dzalik indit ka warung ieu aing nya ieu tah jadi konsumsi umum rumah tangga urang teh ridho teu nu kitu ngaranna teu ngajaga kahormat asal awewe mah ngajaga kehormatan diri jeung salaki jeung keluarga tuluy nu kaopatna taat kana kahadean salaki geuingkeun lamun salaki salah ceuk Allah ngagero ka eta awewe hei awewe nu salehah geura asup maneh ka surga pek erek jalan panto mana wae kumaha maneh sok ece kucuk pakuwu geura ka dieu ka desa geura ka dieu tuh cokot BLT sok hayang sabaraha cekuwu kabueh cokot jeung sia kop bungah teu bungah komo lamun ku Allah geura arasup ka surga geura ka ditu sok Susanto jeung Nurjanah nyeng celek di dinya indah mempesona riak-riak sonaka poho poe tadi mah olah-olah milik mereka berdua padahal menang nyewa engge nyaho tapi didinya aya keindahan ada keindahan yang hakiki mana ridho Allah subhanahu wa ta'ala leuwih tohaga tibatan pelaminan leuwih indah tibatan bunga-bunga yang berbaris di mana di panggung tuh aing hawana aya nepok kembang kieu bogoh hayangan pok India bae bo hoyong ka surga naon hiji eueuh cai dua ngelut tilu parem opat poho keneh hiji salat 5 mantak jaga salaki ibu jaga anak ece saurang di imah teu salat parem keberkahan sakede saurang leungit teu salat saurang salaki salat pamajikan salat anak teu salat leungit kabarokahan teh ce salaki salat anak salat pamajikan ngerek salaki datang ka imah teu apal-apal acan jam 8 mah heueun nempo TV kunaon jam 8 TV nempo ece pot ditoker ku salaki nye hudang ye aing datang ye balik ye kumaha cek oce jam sabaraha ya maghrib henteu isya henteu subuh kesiangan zuhur di perjalanan asar kerepotan maghrib kecapean isya ketiduran subuh zuhur asar kerepotan maghrib isya mantak geuingkeun salaki datang pak namanya sumping mohon osok pangmokeun panto yo ulah kapiheulan ku salaki Siti Aisyah lamun kapiheulan ku salaki ku baginda Rasul nangis eraeun satu ketika Siti Aisyah teh masak keprak-keprak Siti Aisyah teh masak horeng Kanjeng Rasul keur puasa kumaha ceuk Siti Aisyah Gusti meuni isin ku Kanjeng Rasul isin ku salaki coba urang dia gablek ka isin ka salaki aing nya hoye beungeutna urang dia mah teu gablek ka isin ka salaki henteu Siti Aisyah menangis ya Allah meuni isin-isin teuing ka caroge ka Kanjeng Nabi isin ka Rasulullah abdi mahanas masak sebagainya masak ieu itu dan sebagainya horeng Kanjeng Nabi teh keur puasa Kanjeng Nabi uninga Siti Aisyah teh nangis ngadu ka Allah nyamperkeun
Kemudian dia memegang pundak Siti Aisyah, berbisik di telinganya, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan, tahukah engkau hari ini aku tidak puasa, mari kita nikmati hidangan yang telah engkau masak hari ini. Coba salah kayak gitu, wahai markonahku, hari ini aku tidak berpuasa, mari kita madang. Coba ini masalah laki pemajikan capek-capek masak, kumaha masalah laki siapa tuh buka polo aing teh puasa ya, kok siapa masak segala rupa, bedil ku aing. Seketika rasa bersalah dan rasa malu Siti Aisyah hilang sirna. Kenapa? Suaminya menghadirkan angin surga, menghadirkan solusi. Matak urang ge Kang bere bambu bunga kasaha ka pamajikan ibunya nya. Satu ketika Rasul teu puasa tapi Siti Aisyah teu masak. Kauning aku Siti Aisyah, ya Allah aku merasa berdosa. Kenapa? Suamiku ternyata tidak puasa sedangkan aku belum memasak apa-apa. Coba lamun salaki udah sana ge sia bangkawara naon gawe naon wae sia tadi. Tuh, kumaha Kanjeng Rasul? Dia berjalan ke belakang istrinya Siti Aisyah kemudian berbisik, wahai istriku, tahukah engkau hari ini aku berpuasa? Nanti saja kita nikmati hidangan yang engkau masak hari ini. Leungit tak kasusah Siti Aisyah teh, kapusing, kabingung, leungit ce. Matak yuk urang lalaunan mereka bunga teh ulah waka kanu jauh, pamajikan heula bere kabung, salaki heula bere kabung, ulah sok gagab teu matak salaki balik teh bukakeun panto kudu apal wanci salaki balik, biasana asar salaki balik jam 3 euceuk kudu geus mandi. Bila perlu ibak ku Cihaneut meh mau rolok tadaki kabeh. Salaki datang buka ku euceuk pantona, Waalaikumsalam. Cokot leungeunna cokot. Kumaha cokot? Selamat datang ayahku. Ini salaki ke dapur. Kakarak euceuk ongkek. Pan aya nutara mah mules Pak eta teh. Kikituanan teh ngurel. Nutara mah ih teu nyahoeun. Heeh. Mata Kak bisi engke isuk pamajikan nanyakeun leungeun, mana leungeun Kakak? Hakan ku sia gitu. Jadi Bu kartos enggak? Jadi asal sholat 5 waktu ulah kaliwat, puasa bulan Ramadan ulah katinggalan, jaga kehormatan diri jeung salaki, tuluy taat kana parentah salaki, insya Allah ibu nepi kana ridho Allah. Giliran salaki salah geuingkeun kartos. Terakhir rumah tangga moal nepi kana ridho Allah, boh salakina boh pamajikanana lamun mopohokeun kanyaah indung Bapak. Naon sebabna? Dawuh Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dawuh Allah kumaha? Kami geus mastikeun, kami sudah memutuskan, kami sudah mewasiatkan, jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Ulah rek nyakutukeun Allah, ulah rek ibadah kepada selain Allah. Digigireun disgedengeun parentah eta Allah marentah wabil walidaini ihsan. Lamun urang geus bisa ibadah ke Allah kade amanat ti Allah, pesan ti Allah, kudu bisa gawe alus kanu jadi indung bapak naon rajin duha sodakoh osok tapi kakolot goreng ahlak, maaf ibadah bapak kosong. Umroh berkali-kali, haji pernah tapi kakolot bapak teu bakti, teu naon, teu ngurus, teu bakti, pokona mah bapak teh leungit ajen kanu jadi kolot. Maaf, haji bapak, umroh bapak moal boga nilai.
ka batur bager, ka teman kepagawean boral, ka babaturan ulin loyal, daek neraktir, ari ka kolot koret maaf, haram jadah nu kitu mah gitu. Ka pamajikan bager bapak teh, ka anak boral segala diturutkeun, giliran indung bapak minta duit nginjem duit cek mah cek bapak kayak bebeja heula ka pamajikan bloon nu kitu ngaranna goblok eta nu kitu ngaranna lain cek aing cek kowo aing mah asal hak pamajikan geus ditunaikeun ku bapak, asal hak pamajikan geus dibikeun ka pamajikan, tuluy salaki ngantongan keneh duit, indung butuhun bere ulah sok hese. Mennya salaki mere duit ka indungna ari pamajikan diabai-abai hianat tuh gitu ngaranna. Dengekeun ulah unggot anggut. Naon sebabna Pak? Jika istrimu mencintaimu, itu karena mereka melihat engkau punya kemapanan, itu karena mereka melihat engkau punya ketampanan, itu karena mereka melihat engkau punya modal untuk mereka cintai. Tapi ibumu mencintaimu sebelum engkau lahir, bahkan sebelum engkau ada. Doa sudah mengalir ke dalam dirimu. 2 tahun lamanya engkau menyusui, 2 tahun lamanya engkau mengecrok ASI. Oh, naon atuh? 2 tahun orang teh Pak menghisap ASI, terang ASI. Air susu. Lamun nyebutna ibu, lamun nyebutna emak mah jadi asem. Air susu emak. Kumaha lamun nyebut mamah jadi asma. Air susu mamah. Urang itu mah bunda nyebutna jadi asbun. Air susu bunda. 2 tahun orang menjadi beban orang tua, mantak mihape ka urang dieu, yeuh nu araya keneh indung bapak bakti kanu jadi kolot. Kolot teh aya 3, hiji indung bapak nu jadi wasilah lahir ke alam dunia, 2 indung bapak anu ngawinkeun anakna ka urang, 3 indung bapak anu ngaluarkeun tina alam kabodohan kana alam kanyaho. Saha? Guru urang. Aya kolot tegasnya, aya metoha, aya guru. Eta 3 jalma kudu dimuliakeun ku urang kabehan. Jangan sampai kita merasa rindu kepada ayah dan bunda, hanjakal aranjina geus aya dina taneuh beureum, diganjel ku taneuh sakeupel, diurugan ku taneuh beureum, rap ku padung ditaringgalkeun. Hanyalah sebuah kerinduan yang menyiksa hati. Ingin kita mengulang sejarah berbakti kepada orang tua, hanjakal indung ibu geus maot, ukur ayah hanjakal kama qala ndis al husna. Ibu kita bisa hidup seperti ini, itu adalah berkat kasih sayang orang tua. Sekali engkau mengecewakan orang tua, cukup bagimu untuk menerima murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku bersedih bila ingatmu ibu, tak mampu ku membalas jasamu. Ku di sini selalu merindukanmu, cintamu takkan lekang oleh waktu. Ku panjatkan doaku
Semoga surga terindah tempatmu, Engkaulah pelipur laraku, tempat mencurahkan segala gundaku. Ibu, Ibu, mungkin kita tidak tahu, setiap kali kita jauh dengan orang tua kita berdoa dengan sekuat hati, dengan sepenuh jiwa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidan kamilan badara ya